anggur Brazil. Anu kumaha bentukna? Sal. Heuh kela ya wang neangan heula ya wang nanyakeun. Heeh, ke deui. Oh nih, Sal. Mane boga tangkal ieu bibit anggur Brazil. anggur Brazil. Heeh, sok wang beuli aya mah ku aing ye. Duh, aing butuh pisan. Dibeli. Heeh, dibeuli ku aing. Kela. Boga nih. Heeh, sok bawa atuh ka dieu. Tungguan atuh di dinya. Heeh, Aing mau heula. sok buru. Heeh. Aduh, anjing, untung aya si Isal euy. Jongjon atuh. Buru Sal. Ding, Aya Sal. aya yeuh. Ngan wayahna teh di polibekan euy, da rusuh tuh da mana bisi indit manten. Emang benar nu kieu? Nu kieu sia mah. Yo, nu kieu mah nya anggur Brazil mah. Engke buahna teh tina tungtung daun ting pelenting gitu tah. Oh, halus pokona malam geus gedena ding. Aing ge nyaan namanya ai teh. Heuh nya. Hayang sabaraha ieu Sal? Aing nu kieu teh ding sabenerna mah ieu teh bibit panglangka-langkana. Kabatur mah aing ngajual teh 500, 700. Ngan bae lah kemana mah teh di polibekan tuh. Bae 200 ah. 200. 200 asal ayeuna ding. Heuh bae lah. Jual butuh ieu mah. Aing Ih. butuh jeung meuli udud. Ayo nomorna anggar nu kamari. Angger sok. Tah, geus 200. Pokona mah engke lamun geus gede bibitna lamun aya bibitan deui ulah ka mana-mana nya. Heeh. Da pasti aing ge butuh deui. Soalna langka nu kieu mah hese. Lengkap pisan. Langka. Heuh Dua atuh nya. siapa tuh nuhun nya? Urang rek langsung wae nya. Heeh sok. Heulah urang aya kena urusan ini. Heeh. Heeh, nuhun pisan nya, Ding. Heeh siap. Anjing aing teh kudu hese neangan dulu. Japa hese cenah ieu teh. Untung aya si Isal aing. Mun meuli ka batu mah gope. Ka si Isal 200. Si kenal kosnya stres. Nah, kos stres goblok. Kenal teh mau jukut nu kitu. Nah jukut naon jukut sia? Ayeug naon? Ieu teh bibit anggur Brazil kehed. Di mana eta? Menang meuli ti si Isal Sabaraha? 200. 200. Jukut goblok kita mah. Nah jukut naon ieu? Ieu cenah cek si Isal ge engke buahanna teh ti dieu ya tina pucuk daunna cenah. Deh, sianya aya teh sakola mah ditipu batur. Nah ditipu kumaha? Jukut ieu mah. Si mah boloho-boloho teuing. Deuleu geuna ku aing dari bawa contona ieu. Ka dieu deuleu ku sia ieu. Tah, goblok. Ieu anggur Brazil ieu, tah sarua. Tah. Sia meuli 200.000 nya. Cing. Sia mah katipu teh BBH kan. Anggur Brazil mah aing sok dagang anggur Brazil mah, sia butuh. Aing masih 100 tangkal lagi aya sia mah. Heueuh keur butuh. Tanya ke aing geus sia mah katipu eta mah untung 200.000. Ieu lain ieu. Nah, waduh, pan eta teh jukut mah kumaha. Nu bener Jo. Nah sarua ieu. Nah heueuh nya. Heueuh jukut nah. Sia mah hirup teh aduh beunang san kawal ku si Isal. Ka aing butuh naon oge. Sok butuh sabaraha tangkal anggur Brazil mah ku aing masih 1.000 tangkal ge aya. Hiji Jo duh aing sugan teh nu kieu tangkalna Kecil. aing teu apal. Tapi aya keneh duitna eta. Nya aya duit mah aya ngan itu kumaha? Aing lam partai leutik matara euy hiji-hiji mah sok mahal aing karunya mending geus 1.000 tangkal murah ku aing kahitungna 100 ribuan. Nah loba-loba teuing atuh Jo. Butuh hiji. Hiji we Wah, ijang sampel mah biasa sok rada mahal euy. sabaraha? Gope. Cing. Mun arek mah kurang panguakeun ayeuna, urang mah kieu we urang mah moal teu niat nipu ka maneh. Urang mah dibawa heula, tangke geus cocok, geus tempungan barangna, kakara bayar bae. Erek, Ujung atuh bae lah. sok cicing tungguan. Heeh. Duh nasi Isal kumaha anjing kakak nipu aing. Cenah anggur Brazil teh buahana ti dieu. Tina daunna. Cik si Ajo jukut cenah anak kumaha. Anjing. Apes goblok si Isal da abong-abong aing teu apal kana sagala monyet. Yo, Bos. Tah. Ieu wujud asli anggur Brazil, Bos. Spesial buat obos mah ku aing tah, geus aya kembangan ieu teh buahan. Tere Buah. ieu Jo. Nah, buahna teh lain di dieu lain. Di mana tuh? Tah, Oh. ieu geus kembangan geus teh buahan anggur Brazil. Emang kieu kembangna? Heeh, ngan biasana partean gede urang mah. Nah, bae lah ka maneh. Cocok teu? Atuh ieu mah tereh buahannya Jo ieu geus kembangan mah. Tereh ieu mah ding. Nya dina lilana 2 minggu ge geus bisa kapanen. Spesial buat maneh. Lila itu yang kembangan kieu teh, 3 bulan 4 bulan. Bisa kembangan kieu kumaha carana Jo? Mah kieu geus bayar heula ai erek mah. Ai moal kurang dipelakeun deui. Erek Jo. Ieu kana naon ieu? Cash. Eueuh. Atuh di online keun ieu nage ku aing dipaketkeun. Pan atuh mah wakes pan.
Deh, sia. Ieu cekal heula. Kitu tah jual beli teh. Jadi sistem tupat tipu. Sabaraha? Gope nah kumaha. Moal dikurangan ieu. Heuh, sok teh lamun 1000 tangkal ku aing dibikin murah. Ai sangan satangkal mah tuh da. Atuh saya teh karekan. Geus buru erek mah. Goblok. Kang geus. Salaman heula ijab kabul. Sampai tidak ada dosa di antara kita. Nampi artos nanya ngakeun barang nanya sing enggal buahan. Heeh Jo, nuhun pisan tah. Kieu kudu nama jual beli teh Jo. Heeh, aing ke butuh naon mah ka urang, ulah sok pararadu bisa katipu maneh. Heeh, siap Jo. Urang baik ayo nuhun. Heeh, siap. Alhamdulillah anjing. Aya nu nipu. Aya deui itu orang bager. Anjing. Anggur Brazil. Jo, ieu asa aya nu sarua Jo. Ih, si cungur kakak lompat. Anjing. Geus katipu deui wae monyet. Ieu dulu da loba. Aduh. Si anjing. Anjing. Sugan aing jalma heueuh jalma bager. Anjing. Sia met. Anjing. Saya di ieu nelpon. Naon? Eueuh anggur-anggur ka aing lah setan teh. Eueuh aing ek mantog anjing lah. Setan teh. Ding. Siap. Ya, sarmo. Teu wahaya kan segede ieu. Aing teu tahu sih kan sang minum. Heueuh sih malah ngajak ka dieu atuh nu panji mau tatangkalan aja njok. Naik menang manuk di mana atuh aing Dengan balung salah aduh aing nginum teu kuat. teu kuat aing maus. Heeh. Tapi hareup teh Kep. Cuman aing teh nginum. Sal. Aduh, nah kakak ditaringgalkeun. Ieu aya sayangna goblok teh. Sal. Teu kuat pisan njok aing sarua. Aya di hareup teh. Ribu ieu mah njok. Sarua aing ribu. Teu kuat. Aduh, Ulah. nah kan. Ulah anjing. Bahaya moalna naon ieu? Ulah sal. Asal di bismillahan cenah moalna naon Ulah, keur ulah. raus-raus teuing mah. Ulah masih sakumaha sausna lagi aya kieu teuing mah ulah. Bisi matak lieur. Oh, Bismillah. mata lieur. Geus lila ulah matak lieur mah. Kage aya di hareup. Bae. Batak lieur isal eta meuni koneng kieu ieu. Aku mah bisi matak mabok. Bae atuh nu penting ti koro aing geus roe. Masih sakumaha lagi aya di hareup teh. Sia mana di mana teh manggih cai aing. Salmakeun wae kayaknya teguru aing ge moalna naon ieu keur haus-haus teuing mah. Asal di bismillahan bisa minum. Jok. Aduh, iya. Cenah ulah diinum lah kumaha kalah diinum atuh. Cek aing ge bae sia mah. Keur haus kieu mah cek guru aing ge, nu penting mah di bismillahan. Bisa. Sal. Jo. Hih, nah kumaha cenah ek narengan manuk. Kakak naringgalkeun si cungur. Sal. Ram jadah. Sal. Alah. Sal, Jo. Sal. Jo. Aduh, kamu lolor si anjing. Sia ngeunah-ngeunah ngarinum cungur. Ngeunah sandi urap sampe. Urap sampe disanguan jeung sambal asin. Nah, pisan ieu mah. Ameh ngeunah diuyahan saeutik. Aduh, tah. Tukang mulung. Hayangan gitu, laparan merendeng. Baiklah, kayak masak deui. Alah, eta katana. Teu kalah dibawa katel nasugan aing teh. Ek dihakan sampeuna. Aduh. Cungur. Aku mah masakna ieu aing.
naon sah? Nah ya. Nah, Kurang uyah. heeh atuh ajaran enggak? Ya. Ya. Cing, sah. Panas. Poek dong nepikeun ka. Bulit kieu panas keneh wae aing. Sal, di Sal. Naon yo? Tetep bawa awi anu panjang ka dieu. Awi. Jeung naon awi? Bawa awi buru-buru, bawa ka dieu. Geus tirinya we tirinya. Nyal teh. Nah, saya nggak tirinya kumaha? Tuh pangarojokeun itu tuh matahari anjing. Panas pisan aing. Hah? Pangarojokeun matahari tuh. Aing panas pisan ini serab. Bener sih, Jo. Nya heureuy atuh aing mah sia mah caliweura. Panas pisan aing teu kuat ya. Iya. Keur mah capek aing heureuy aya waktuna. Aing keur capek kieu mah geus ngajak heureuy. Balik aing laku sorangan tah. Ora pernah sia anjing teh kaupan. Anjing dari tinggalkeun.